aya niat aya ngazam. Berarti cukup atuh salat ku niat. Ya, cukup atunya pangna cukup teh kumaha? Sabab niat teh nya ngamaksudnya migawe gitu tah. Ari urang mah niat teh maksudna ngajam urang mahnya geus niat geus ngajam. Niat urang mah anu niat sapopoe mah padahal eusina naon? Ngazam kakara arek gitu tah. Ngan sok dibahasakeun we geus niatnya. Sok aya ning anu nyebut rek ngaji hek teu init lah si eta mah teu niat tah. Urang mah teu niat teh teu ngazam maksudna nya. Tah wahia sareng ari niat teh tastamilu ala salasati surutin ngurung kana tilu pirang-pirang syarat wa wajibaini sareng kana dua wajib. Ari niat dina salat teh ngurung kana tilu syarat jeung dua wajib. Mana wae amma syurutu pal qasdu bil qalbi lil fi'li ay fi'li sholati. Dina syarat mah nomor kahiji nya eta qasdu bil qalbi lil fi'li. Hate ngamaksud kana migawe salat. Hiji qasdul fi'li lamun dina sapinah mah ya. Ngamaksud hate ngamaksud kana salat. Tuluikeun deui wa yu'ayyinu dzata sababi sareng kadua nangtukeunana musolli kana salat anu ngabogaan waktu. Tuluy salatna teh ditangtukeun lamun teh mah ngabogaan sabab. Sapertikeun mana engkal istisqoi, sapertikeun salat istisqa awit tahiyati aw sunnatil wudu'i awil istikharati. Salat anu ngabogaan sabab anu aya penyebabna kudu disebutkeun eta teh kudu ditangtukeun. Wal waqti sareng anu ngabogaan waktu sapertikeun mana min duhrin salat lohor au asrin atawa asar. Wayanwi ayil musolli al mukallafu al fardiyata fil fardi lamun salatna salat fardu kudu disebutkeun jeung farduna. Payak sidu kauna sholati pardon litatamayyaza anin napli walitatamayyaza an dohri sobiyyi. Pangna anu pardu kudu disebutkeun teh sabab pikeun ngabedakeun pardu jeung sunnatna. Ta eta tilu anu dina syaratnya. Ari nu wajib dua naon wa amal wajibani fa ahaduhuma muqaranatun litakbiri haqiqatan bi ayyastahdira fi'la sholati wa iqa'a qasdiha wa niyatal fardiyati ma'a hamzatil jalalah ila tamamir ra'imin akbar fala takfi al muqaranatul urfiyah indal awam. Wa in jaro alaihi jam'un afada dzalika romli fi hadiyatin nasi. Wang canak contohnya dina salat fardu. Kan ari dina salat fardu teh aya niat, aya lafad niat. Lafad niat sakumaha urang mun salat subuh usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar nya. Tapi kalillahi ta'ala adaan lillahi ta'ala eta lafad atawa nu diucapkeun dina di luar dina letah memeh Allahu akbar nya. Tah didinya nya anu kudu kumpul teh tilu. Hiji qasdul fi'li
ngamaksud migawe salat dua ta'yin nangtukeun salat naon anu dipigawena nomor katilu pardiyah nyebut parduna berarti kieu usolli usolli pardos subhi tah anu wajibna mah eta tilunya usolli pardos subhi Allahu akbar tah ngan ari urang mah ulah jadi diringkas kitu mah nya entos nu biasanya usolli pardos subhi Allahu akbar tan wajibna mah ieu nya ngan ieu nu tilu usolli pardos subhi teh sanes nyebut usolli fardos subhi sanes eta nanya da ari didinya mah encan lebet niat eta mah kakara naon ngalafadkeun niat keur nyebut kieu teh usolli fardos subhi geus mulai can salat acan da mulai salat mah ti mana Allah tah Allah tadi dinya nya kan ceuk tadi ge ngaran salat mah dimimitian ku takbiratul ihram sanes dimimitian ku usolli fardos subhi lamun rek sakitu nya usolli fardos subhi Allah tah mimiti nama tina hamzahna lafad Allah keur nyebut a tah berarti didinya mimitina salat tuluy ayeuna keur salat teh keur salat keur maca takbiratul ihram ti mimiti nyebut a nepi ka naon nepi ka erna lapad bar ta eta teh urang dina hate kudu boga pamaksudan Allahu akbar tah ti mimiti a tungtungna teh sajero eta urang teh kudu boga naon pamaksudan dina hate maksud naon maksud salat pardu nya maksud salat pardu naon eusina pamaksudan teh tadi naon niat abdi salat pardu subuh salat pardu subuh nya salat pardu subuh tatilu nya ngan ieu salat pardu subuh teh sanes berarti dibahasakeun dina hate nya sapertikeun kieu Allah ceuk dina hate teh niat abdi salat pardo subuh hate teh ngobrol nya kabayang lamun ngabahasakeun hate ngobrol nya tah Allah ieu mah keur loh nya atawa ti mimiti a ge asalkeun geus dimimitian teu dina hate teh atawa biasana orang masuk dina lohnya dina a mah tara kumaha Allah keur loh teu dina hate teh osok nih niat abdi salat pardu subuh